RT sok capek diomongkeun kudu teu kabere betul. Datang raskin RT sok pusing leres. Aya jalma kaleungitan sok rame salelemur nanyakeun saha RT na. Padahal RT teu milu maling, RT mah teu milu. Aya deui parabola parawan bobol ti heula sok rame salelemur nanyakeun mana RT na. Padahal RT teu milu nyolok, RT mah teu milu. Didinya geledug aya nu maot batur mah ngaralayat nepikeun kangorebkeun, tapi RT teu datang sok diaromongkeun betul. Padahal RT muriang, padahal RT longok ibu tong diaromongkeun. Mudah-mudahan Pak RT pengabdianana ka masyarakat sing dijantenkeun amal ibadah anu soleh, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah dina ieu wengi simkuring tiasa silaturahmi sareng urang dieu wasilahna memperingati peringatan Maulid Nabi dengan tema mencari ilmu, jadikanlah sebagai modal untuk menggapai hidup selamat di dunia dan akhirat, juga memperbaiki akhlak dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Hari itu dibaca menang nyieun, itu betul Bu? Alhamdulillah dina ieu kasempatan simkuring tiasa silaturahmi sok sanaos badan tos kirang pit, swanten tos ampir seet, tapi alhamdulillah da kieu ibu bapak ari jalmi mah masing-masing pada boga nasib leres teu. Nasib tukang tani kudu daek bebelokan di sawah betul. Nasib tukang dagang kudu daek nuan langganan. Ta nasib tukang ceramah kos kieu can serak can dibere duit. Masih kena mending tukang ceramah nu karunya tukang jaga WC di pasar sok aya. Can aya nu can menang duit. Sakalina budak minta duit pamenta duit kedeung sia can aya nu modal ah. Jadi masing-masing pada boga nasib betul. Bulan Rabiul Awal anu sok disebat ku urang bulan Maulid, bulan anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala, bulan anu diunculkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab dina ieu sasih sejarah kelahiran Rasul. Upami Rasul henteu lahir dina sasih Maulid, maka sasih Maulid bakal samartabat jeung Jumadil Awal. Sasih Maulid bakal samartabat jeung Jumadil Akhir. Ku ayana kelahiran Rasul, bulan Maulid diagungkeun, diunculkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bulan Maulid, bulan yang suci, yang senantiasa kita hormati, tersebut dalam Alkitab. Isa al-Masih putra Maryam tersambut ahlan wa sahlan. Timbul pertanyaan ti urang dia, kenapa kita harus memperingati hari lahirnya Nabi? Kunaon urang kudu takziman wa takriman karena dilahirkeunnya Rasulullah? Kunaon urang kudu ngayakeun muludan? Bu, bejakeun ka jelema nu teu hadir bisi teh apaleun. Pak, bejakeun ka jelema nu anti muludan. Kenapa kita harus memperingati hari lahirnya Nabi? Karena ada hadis qudsi yang mengatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Moal dijieun langit, moal dijieun bumi, moal dijieun surga, moal dijieun neraka, moal dijieun jin, moal dijieun manusia, moal dijieun sate, moal dijieun sato, moal dijieun soto, seandainya Allah tidak akan menciptakan baginda Nabi besar Muhammad. Ayana bumi karena ayana Rasul, ayana langit karena ayana Rasul. Tidak mungkin Allah menciptakan surga jeung neraka, jin jeung manusia serta isi dunia seandainya Allah tidak akan menciptakan baginda Nabi besar Muhammad
2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, nama Muhammad sudah terpampang di aras Allah, bersanding dengan lafaz Allah. Salah satu bukti bahwa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. Dugikeun ka dina pengajian ibu-ibu rotina nu samingon sakali, ibu-ibu masuk ka kuping gogorowokan sapertos kieu. Kangjeng kantos ditaros ku sapalih rencangna, saha nupang payuna didamel ku Gustina, teras Nabi ngawaler didamel pangpayuna, eta nur kekasihna Nabi Muhammad namina. 2000 tahun tos aya Rasulullah, dugikeun ka Nabi Adam, dijadikan jalmi ka Nabi Adam bingung, Nabi Adam dijadikan manusia ka Nabi Adam bingung. Nabi Adam protes sama Allah, ya Rob, saya bingung ya Rob. Nya bingung kunaon dan saya bingung ya Rob. Nya bingung kunaon. Kan kata Allah saya manusia yang pertama diciptakan. Cek Gusti abdi anu pangheulana dijieun, saur Allah abdi anu pangpayuna didamel. Tapi kunaon aya ngaran Muhammad garendeng jeung lapan Allah leuwih ti heula, berarti ada makhluk sebelum aku ya Allah. Kumaha saur Allah, Nabi Adam, laulaka lama khalaqtul aflaq, kaula moal nyiptakeun anjeun Nabi Adam seandainya kaula tidak menciptakan Muhammad. Kata Nabi Adam, saha Muhammad teh ya Rob? Kata Allah, Imamul Mursalin wa khatamin nabiyyin, Muhammad adalah yang akan menjadi pemimpin para nabi dan rasul, dan Muhammad adalah yang akan menjadi penutup para nabi. Awas, urang dia kuatkeun akidah, kuatkeun iman, kuatkeun tauhid, tong kaganggu ku jalma anu sesat dan justru yang menyesatkan. Ponis dari Allah, la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Titik sagede kalapa. Maksudna titik sagede kalapa teh supaya ulah kaganggu. Jadi sok sanajan ece ibu, sok sanajan aya jelema datang ke urang dieu jangotna ngamai nepi ka aspal, kopeahna oge jangkungna 6 meter, sorbana segede ban radial, Qur'ana segede panto. Tapi kalau dia sudah berani mengaku nabi, maka menurut ajaran Islam halal darahnya untuk dibunuh oleh umat Islam. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Hadirin, dugikeun ka eta nur Kangjeng Nabi anu mancur cahayana ku Allah dititipkeun kana tarang Nabi Adam. Allah berfirman ka malaikat, ya malaikat isjudu li Adama, he malaikat karubit rohanin Jibril bin Kail Israfil Ijrail Munkar Nakir Raqib Atid Malik Ridwan, aku perintahkan kalian semua untuk bersujud di hadapan Nabi Adam. Syariatnya sujud kepada Nabi Adam, hakikatnya sujud kepada baginda Nabi, karena dalam tubuh Nabi Adam tersimpan cahaya Nabi. Tapi sayang Bapak Ibu, sujudna malaikat teka tingali ku Nabi Adam kahalangan ku cahaya Rasul. Pindahkeun nur Kangjeng Nabi ku Allah, catet dipindahkeun tina tarang Nabi Adam kana punduk Nabi Adam. Malaikat sujudna parinah ka tukang. Nabi Adam malik ka ditu bareo ka dieu, ya Rob maiya sujud kana tonggong. Pindahkeun nur Kangjeng Nabi ku Allah, catet dipindahkan tina punduk Nabi Adam karena curug Nabi Adam. Makana curugna orang kampung naon ieu teh? Rameng. Orang kampung Rameng gede wibawa sabab baheula curug aki urang Nabi Adam pernah kacicingan cahaya Rasul. Bisi teu percaya ibu curug gede wibawa isukan cicing di jalan raya sanajan keur kenceng angkot, asongkeun curug da eureun tah angkot. Betul, curug mah gede wibawa. Alhamdulillah. Apaan ieu teh ibu?
Bapak ieu teh 5 menteri pikiranan urang alhamdulillah. Upami ieu mah menteri kealusan tiap nempono alus pasti ngangkatkeun jempol betul. Upami ieu mah menteri penerangan tiap nerangkeun pasti make curug tuh RT tuh RW. Upami ieu mah menteri penerangan tiap nerangkeun pasti make ieu betul. Ieu mah menteri keadilan ieu tiba heula tara punah pinah anger we di dieu. Upami ieu mah menteri bendahara sabab ibu-ibu lamun gaduh cincin emas 2 gram 5 gram diteunana sok di dieu teu boga duit dijual deui. Upami ieu mah leutik-leutik oge ieu mah menteri pengontrolan sabab heula di kampung-kampung lamun ngadenge ketok-ketok hayam ditewak ditongengkeun dicolok isukan nogan sia. Jadi menteri pengontrolan alhamdulillah. Bahkan geuning ayeuna mah Pak Kades ku barudak TK ku barudak puan PAUD teh PAUD ku barudak PAUD sok dilagukeun betul. Lagukeun tong ayeuna rek di barantuan moal siap. Ini namanya jari jempol pol gitu. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol lamun ngaji ulasok? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Mayar mubalik ulah di alhamdulillah. Akhirna Bapak Ibu lamun di pikiran ieu awak urang ti luhur sausap rambut di handap saibas tampal ti gigir sagiling cingir di tengah saya aya hirupna selalu bekerja sama, selalu bersatu, selalu bergotong royong alhamdulillah. Tinggal ibu panangan katuhu kapayun panangan kenca katukang jadi kepat ngarana sampean katuhu kapayun sampean kenca katukang jadi lengkah ngarana alhamdulillah. Bayangkeun namun aya urang dia sampean jeung pangandanganna teu kerja sama pasti loba anu lempangna aclok-aclokan betul. Kerja sama matak upami di dieu aya jalmi tara bekerja sama, tara bergotong royong, tara silih tulungan, tara akur jeung tatangga, teu eraeun ku ceulik, teu eraeun ku mata, teu eraeun ku irung. Urang dia sok akur jeung tatangga osok. Alhamdulillah. Ibu teu boga uyah menta ka saha? Meuli atuh ojo. Uyah-uyah we kudu ngenta. Upami aya di dieu jalmi tara bekerja sama, teu eraeun ku ceulik, teu eraeun ku mata, teu eraeun ku irung. Alhamdulillah di dieu mah masyarakat sadayana, tokoh agamana, tokoh masyarakatna, para pemudana, aparatur pemerintahanana selalu bekerja sama, selalu bergotong royong, selalu silih tulungan sehingga dina ieu wengi terselenggara peringatan Maulid Nabi alhamdulillah. Mata upami aya jalmi tara bekerja sama tadi teh teu eraeun ku ceulik, teu eraeun ku mata, teu eraeun ku irung. Mata jeung ceulik jeung irung kerja sama sabab mata pernah ngomong ka ceulik li aya naon ieu urang beki kolot beki teu ningali ceuk ceulik tong sieun non seandainya maningeus kurang ningali silahkan kau pakai kacamata, seandainya kau pakai kacamata biarkan di belakang aku yang ganjel. Bayangkeun make kacamata teu make ceulik murag wae. Ari cek irung ulah maneh hungkul mantuan kapanon urang ge hayang cek irung silahkan non. Seandainya kau pakai kacamata biarkan di depan aku yang ganjel. Bayangkeun make kacamata teu make irung nyorosot wae. Tapi aya nu tara kerja sama tungtungna lain bener. Nu tara kerja sama tungtungna lain bener karah cilaka. Mana nu tara kerja sama tah? Nu tara kerja sama mah mata leungeun letah tara kerjasama si eta mah. Sim kuring kantos beres acara sapertos kieu indit langsung kana tempat parasmanan. Begitu nepi kana tempat parasmanan can naon-naon mata geus ngomong ustad tingali daging nu panggedena bumbuna kuat nampolet. Ceuk leungeun colok dicolok ku leungeun dihuapkeun kana letah laja. Ari diutahkeun pan era
dileg-leg magel tungtung nama nepi ka jalan ngeungeum laja we cek panitia ustad bade uih penyahuan di jerona aya lajaan. Akhirna singkat carita nu disingkatkeun nur Kangjeng Nabi tina tubuh Nabi Adam dititipkeun ka istrina tercinta Siti Hawa. Ku Siti Hawa dipindahkeun deui ka nu mulya catat nur Kangjeng Nabi nepikeun ka pernah cicing di tubuh Nabi Nuh alaihi. Ku Nabi Nuh dipindahkeun deui ka nu mulya sampai terakhir nur Kangjeng Nabi cicing dijalmi anu pangmulya nak sajajirah Arab, yaitu ayahanda Rasulullah Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdullah di Mekah panggagahna pangkasep-kasepna urang dieu paling boga kabogoh 8 urang, bener teu? Tapi Sayyid Abdullah ibu 200 parawan berikut Rana jeung nini kabeh tergila-gila oleh ketampanan Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah pemuda yang terkenal dengan kesolehannya, yang terkenal dengan ketampanannya. Hiji waktu dipanggil ku bapana Sayyid Abdul Muttalib, Abdullah ta'al ka dieu kasep. Pemuda yang soleh di saat dipanggil oleh orang tuana kesang badak kesang leutik kala luar teu wani teu panon-panonna acan sieun ku nu ngaranna kolot. Beda teu jeung budak urang, beda teu di dieu mah insyaallah murang kalihna para pemudana gaduh tata krama gaduh sopan santun, amin ya robbal. Kadang-kadang punten ibu barudak ayeuna tong boro-boro bahasana, tong boro-boro akhlakna, dangdana oge buuk teh dibeureumang, betul? Dikonengan sakaliana tulajaan bungkus ku daun cau jadi pais hulu, betul? Kadang-kadang barudak ayeuna ibu apal motor, ibu motor panti dealer nama standar mangih jalan gajlugan ngeunaheun mangih jalan rata komo. Barudak ayeuna dicaleperkeun digararotong siga nu gelo anyar mah gajlugan teh, tapi digeureuh-geureuh mah ngamek keneh eta teh, betul? Digeureuh-geureuh mah ngamek keneh, punten ibu. Kadang-kadang budak ayeuna liwat ka hareupeun kolot, liwat ka hareupeun bapana kuat teu punten-punten acan, betul? Sim kuring nuju alit, sim kuring mah pan alit heula kapungkur. Nuju alit upami ngalangkung ka hareupeun sepuh, izin heula mangga kakara ngalangkung. Kadang-kadang budak ayeuna bapana keur ngopi dina teras, diajrengan sikuna katoker kuat ngajengkang keur timbang kieu sorry beh babe sisi jalan wae. Kadang-kadang ka bapana nyebutna bokap, aya indungna nyokap, betul? Aya ninina nyokep, aya akina nyakop. Barudak ayeuna tapi digeureuh-geureuh mah ngamek keneh ustad mah kuno. Ieu teh 2023. Silahkan zaman semakin maju, peradaban tidak bisa dibendung, teknologi semakin canggih, tapi awas iman dan Islam jangan sampai kita gadekan dengan zaman, betul? Ari modern teh serba singkat, serba cepat, serba tereh. Baheula mah emak lamun nyangu pan kudu 3 jam, bener teh mah? Komo lamun biasna eueuhnya lila kukelilingan heula. Ayeuna mah modern cetrek magic home 1/2 jam sanggeus hampir asa. Baheula na heureuy cai kudu 30 menit, ayeuna mah cetrek dispenser 3 menit cai geus ngagolak, betul? Baheula neng lamun ini urang hayang ngabaran ka dulur anu jauh kawargi anu tebih pan kudu make surat ka kantor pos make perang saminggu kakarak nepi teuing henteu. Ayeuna mah pan modern WhatsApp, Facebook, telepon, SMS, betul? Jelema palinter dunia beki maju, najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu via SMS-an atawa telepon, terjadi pikiran kajen pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Ketik WhatsApp, ketik SMS 0, sekian detik
pesan kita sudah nyampe di orang lain modern. Alhamdulillah. Ibu baheula nyieun budak kudu 8 bulan bener tuh. Ayeuna modern poe kemis kawin minggu sajuru man modern setan naudzu. Ieu Sayyid Abdullah, pemuda yang terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan ketampanannya, terkenal dengan keluguannya, dipanggil ku bapana Sayyid Abdul Muthalib teu wani teu panon-panonna acan kesang badag kesang leutik kala luar sieun ku nu ngaranna kolot. Bapak nyembahkeun pangabakti ti luhur sausa perambut di handap saibas dampal ti pinggir sageling cingir ti tengah saaya-aya bilih aya kalakuan abdi anu tengah genahkeun hate bapak hampura saur Sayyid Abdullah saur Sayyid Abdul Muthalib. Bukan ada kelakuanmu yang menyakitkan hati bapak, lain aya kelakuan maneh anu nganyerikeun hati bapak, tapi kieu Abdullah maneh teh paneus gede muhun nepi ka ayeuna can kawin-kawin muhun. Bapak teh era ku batur pajarkeun maneh telaku. Jawaban pemuda yang soleh di saat disuruh menikah oleh orang tuana, Pak dikawinkeun ku bapak abdi kawin, teu dikawinkeun mah abdi moal kawin, ditikahkeun ku bapak abdi nikah, teu ditikahkeun mah abdi moal nikah. Itu jawaban pemuda yang soleh. Beda jeung budak urang, kadang hayang kawin teh ngancam ka bapana. Ayeuna mah betul Pak kawinkeun mulut teu dikawinkeun, siri mulut budak reuneuh tah. Atuh jadi bapak anu ngageter. Ulah kitu Abdullah da bapak ge kolot. Abdullah bejana di negara Bani Najjar aya istri anu geulis kawanti-wanti edah kamina-mina geulis teuing pupulasan geulis endah ngajadi. Saha eta teh Pak ku geulis-geulis teuing? Eta teh Aminah. Urang mana Pak? Bani Najjar. Budak saha Pak? Bejana mah cenah eta teh budak Mang Wahab. Tapi sanes Mang Wahab urang dia. Ieu mah Sayyid Abdul Wahab ayahanda Siti Aminah calon ibunda Rasul. Hayu atuh cenah Pak urang kaditu hayu. Akhirna Sayyid Abdullah dan Sayyid Abdul Muthalib dangdan akan berangkat menuju Bani Najjar melamar ibunda Rasul Siti Aminah. Sayyid Abdullah pemuda nu jarang keluar ti imah. Pas begitu keluar ti imah rek berangkat ke Bani Najjar, kadengieun ku 200 parawan di Mekah berikut rana jeung nini-nini. 200 parawan di Mekah berikut rana jeung nini-nini ngadenge Sayyid Abdullah keluar ngadadak dangdan hayang ditaksir ku Sayyid Abdullah. Nutara make lipstik ngadadak di lipstik eueuh lipstik betadin diulaskeun. Nutara diwedak ngadadak diwedak wedak meper karena tembok masjid pada bodas mengesan. Begitu Sayyid Abdullah keluar, banyak anak gadis yang mendadak pingsan melihat ketampanan Sayyid Abdullah. Nepikeun ka aya Nelly. Apal teu pemuda Nelly apal teu? Nelly apal? Nenek lincah. Eta Nelly ngagorowan ka Sayyid Abdullah. Abdullah nyimpang heula atuh ka imah emak manges boga aki mah isukan ge paeh. Itu saking cintanya kepada Sayyid Abdullah. Akhirna Sayyid Abdullah hanya tersenyum ngalet ngengkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat jatang pindang mentas leuwih mentas jembatan naik gunung turun gunung. Akhirna dugi ka Bani Najjar ka bumina Sayyid Abdul Wahab kekatrok kana lawang panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh aya tamu ti Mekah asa kurarewas ting guludug-guludug acan angin-angin acan kedatangan urang Mekah. Bungah nama bungah anu amarwata suta bungah nu taya papadana disuhun lagi lena munan tapi disuhun lagi di awang-awang. Aya naon ieu teh Sayyid Abdul Muthalib. Saur Sayyid Abdul Muthalib ari niat pertama nama kaula silaturahmi sanes ari kaula teh gaduh putra Abdullah di Mekah gelarna Misbahul Haram. 200 parawan di Mekah kagegeloan nganepikeun ka ayeuna can kawin-kawin sugan we di dieu Pawahab boga budak awewe batu turun ke si kalapa tongoheunana ieu kurun ieu daek sorobogeunana urang kawinkeun ke heula atuh can urang tanya heula urang taros heula hayu buru tanya. Ibu begitu ditanya Siti Aminah keur cicingna teh di dapur da parawan baheula tara jauh ti dapurnya
tahun 80 85 80 85 masih keneh satu acan tahun 2000 parawan teh caricing teh di dapur malahan pada waktu harita masih kena emut upami parawan keluar jam setengah genep sareupna memeh maghrib sok digorowan ku indung bapana neng ngarampi bisi dirawo kelong ngarampi sieun ku kelong teh nya leres teh Bu ayeuna mah kelongna diudag-udag eta da kelongna marawa motor Nmax marawa motor Vario baheula mah sieun ku kelong teh mah kelongna diudag-udag Aminah daek dikawinkeun ku bapak mung Pak Aminah panleutik keneh Aminah ieu anu ngalamar maneh lain jelema samanea Abdullah rek Abdullah sabaraha rodo Pak ieu mah lain selebritis rek selebreto sabaraha rodo Pak Aminah Bapak Aminah teh panleutik keneh nyamal can pati medok nyeseuh can pati bersih nyayur hasem can karasa amis jeung hasemna lamun dikawinkeun ku bapak meureun ngerakeun Aminah cig toong heula ku maneh tina erang-erang panto pan baheula mah ibu hayang ningali calon salaki noong teh tina erang-erang panto tina liang kunci nyerelekeun hordeng paling kakap nyuguhan cai baheula tah betul ayeuna mah 7 tahun tirek kawin geus nangko dina tong lalakina akhirna Siti Aminah noong tina erang-erang panto pas begitu ditoong tina erang-erang panto memancar cahaya baginda Nabi tina tubuh Said Abdullah kana pameunteuna Siti Aminah harita keneh Siti Aminah noongna 3 jam cek bapana lila-lila teuing bapak Aminah mamatak gelo seumur-umur gering nang tunggalang layung penting moal bisa sare dahar moal ngeunah lamun eueuh deungeuna ieu teh kumaha Aminah ulah nungguan tahun hareup tuker cincin rajisting lamaran ge teu kudu aya Pak buru-buru Pak detik ini juga kawinkeun Abdullah jeung Aminah cuk maneh tadi embung eta mah tadi ayeuna mah hayang akhirna Siti Aminah dan Said Abdullah menikah kan lamun jelema terkenal gancang nyebarna Abdullah menikah kadengieun ku 200 parawan di Mekah anu tadi dangdan 200 parawan di Mekah anu tadi dangdan ngadenge Said Abdullah kawin ngadadak maot aya teh di dieu pemuda kawin parawan maranaot moal aya kamari kersim kering kawin parawan kana aratoheun aya 8 urang teu maot gelo akhirna singkat carita nu disingkatkeun nur Kangjeng Nabi tina tubuh Said Abdullah dititipkeun ka istrina tercinta Siti Aminah hamil sabulan cumangmang 2 bulan tumanenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan musik 6 bulan malik 7 bulan ngunyal-ngunyal 8 bulan unggul 8 bulan medal Siti Aminah mah ibu keur ngandung Rasul bulan kahiji kadatangan ku Nabi Adam alaihi Siti Aminah mah ibu bapak keur ngandung Rasul tiap bulan kedatangan ku para nabi memberikan kabar gembira tentang lahirnya Nabi alhamdulillah beda jeung urang mah kadang di waktu hamil teh bulan kahiji kedatangan tukang kredit bulan kedua kedatangan ku kolektor motor dan motor nangis 3 bulan candi setoran Siti Aminah mah teu kitu ibu hamil lah kocal normal biasa tengah riweuhkeun salaki sabab pan lamun hamil teh sok aya nyiram sajauh-jauh kana nyiru sok aya nyiram betul punten bapak komo awewe zaman ayeuna pan nyiramna kahayangna jauh ti akal sogal hayang rujak karpet sakaliana teu pais kursi tah ibu pamajikan sim kuring ayeuna ge aya ya kamari keur nyiram kira-kira jam 1:30 peuting hayang ngolomoh bedug sim goreng tengah peuting mamangul bedug di masjid eta mah mustahil aja
anu paling pikeseleun mah bapak pamajikan nyiram unggal dahar hayang dicocolkeun kana bujur salaki. Unggal dahar salakina nongeng we. Siti Aminah mah teu kitu. Hamil kos jalmi normal biasa, pan lamun jelema hamil mah ibu nyangigir eungap betul bu. Nang kuban sieun pepeus, nang karak salaki sieun naek, bujur di dapur kene beuteung geus di jalan. Calana jero ge biasa ukuran 35 make 120. Siti Aminah mah teu kitu. Hamil kos jalmi normal biasa teu ngariweuhkeun salaki. Akhirna tanggal 12 Rabiul Awal 570 Hiji Masehi Rasul lahir ke alam dunia. Alam dunia ngadadak caang terang benderang, sebagian jalan menyebatkan aneh kiamat jadi padahal Rasul lahir dugikeun ka cahayana mancur ka negara Yaman Sam'a mun ditempuh ku pesawat 2 jam nepikeun ka seungitna orok anu ngaranna Muhammad memenuhi jazirah Arab. Rasul lahir lauk di lautan sadunya, timimiti lauk nupang leutikna nepikeun ka panggedena muncul di permukaan laut menyambut kedatangan Rasul. Timimiti tongkol, baneng, nila, naon di bantuan atuh? Jamal, Oscar, naon deui teh? Sok sebutan lebih ka subuh. Bebek singkaya pek burung-burung berterbangan menyambut kedatangan Rasul. Tilu poe ting Rasul teu bisa ditinggali ku jelema. Ribuan bidadari, miliaran malaikat menjenguk menyambut kedatangan Rasul. Nepikeun ka aya puluhan berhala di atas Ka'bah, berhala berjatuhan dalam keadaan sujud. Nepikeun ka aya seuneu anu ribuan tahun teu pernah pareum anu sok disembah ke orang-orang Majusi. Rasul lahir peseneuna ngadadak pareum. Tilu poe ting Rasul teu bisa ditinggali ku jelema. Nepikeun ka akina Sayyid Abdul Muthalib, mukakeun panto kamar Siti Aminah, ditutup deui teu kuat nahan cahaya. Tos tilu poe ting kakarak Rasul anu geus meunang nyepatan, geus meunang nyunatan, dipangku ku akina, dikurilingkeun di Ka'bah, berderai air mata kakeknya bangga dengan kedatangan Rasul. Urang pan boga incerobeh ge atoh bener teu? Beres teu? Nepikeun ka bapana kuat teu wawuh ka anakna, aduh ieu anak caah. Pugu anak sia ah. Anakna kuat jadi pangkat, aduh ieu raja. Bapana teh RT ajan. Ieu mah incuna oge calon pemberi syafaat di hari kiamat, calon pemimpin umat. Dipangku ku akina, dikurilingkeun di Ka'bah. Shalla alaika Allah ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Berderai air mata kakeknya bangga dengan kedatangan Rasul. Pas begitu Rasul lahir tos tegaduh rama, usia 6 tahun keur meujeuhna dipikanya aku indung ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Usia 8 tahun Rasul ditinggalkeun ku aki. Usia 8 tahun Rasul geus teu indung teu bapa teu aki, akhirnya diurus oleh pamannya Abu Thalib yang waktu itu ekonominya rendah tos teu boga naon. Rasul diurus ku anjeunna. Usia 25 tahun Rasul ditikahkan dengan janda yang kaya raya, yang terkenal dengan kesolehannya, yang terkenal dengan kecantikannya, Siti Khadijah, yang waktu itu usia 40 tahun ditikah ku Rasul, yang hartanya habis dipakai di jalan Allah. 40 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, hijrah ke Madinah penuh dengan rintangan. Rasul dicaci, Rasul dimaki, diancam rek dipencit Rasulullah, diancam rek dibunuh Rasulullah, tapi tetap menyebarkan syariat Islam. Akhirnya dunia beres saroes-roesna, tutup rampung sarampung-rampungna Islam menyebar ke negara Asia, dibawa oleh hujarat-hujarat pedagang-pedagang dari Arab, dialihkan ke Pulau Jawa. Di Jawa disebarkan oleh para wali. Islam asup ke orang Sunda, Islam asup ke orang Kabupaten Purwakarta, Islam asup ke orang Kecamatan Sukasari, Islam asup ke orang Desa Ciririp, Islam asup ke orang dia,
Islam asup kana hati bapak jeung ibu, mudah-mudahan dugikeun ka maut urang ucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Usia 63 tahun Rasul menghembuskan napas yang terakhir, Rasul memejamkan mata yang terakhir. Siti Fatimah berderai air mata. Rasul meninggal dunia di pangkuan istrinya Siti Aisyah. Setelah 1 hari 1 malam Rasul dikebumikan, dikuburkan, dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah. Sampai detik ini jasad baginda Nabi yang mulia masih berada di makbaronya Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan orang sadayana sing dinasibkeun ziarah ka tanah suci, amin. Sampai detik ini ulama sepakat eueuh teu aya kuburan para nabi dan rasul, yang jelas kuburannya hanya satu, baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya ilahi ya subhani hezat anu maha suci, ku berkahna kangjeng Nabi, mugi gampil jalan rezeki. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Rasul ya zal mujizat, abdi sadaya munajat, nedas syafaat jeung rahmat di dunia tur di akhirat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawe mah 25, mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa hejo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kuberkana ya acara peringatan Maulid Nabi urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing ditetepkeun iman jeung Islam, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di dieu masarai imana terutama ibu-ibuna, alhamdulillah buktina hadir dina acara pengajian sadayana ngaok kerudung betul. Coba sim kuring bade naros ka ibu-ibu. Bu, ari di awewe aya hede, di awewe aya mente, di lalaki aya mente, aya mencret. Ulah dianggap enteng. Sakeclak darah anu dikeluarkeun di waktu head, satetes getih anu dikeluarkeun di waktu men, itu bisa menghapus 10 dosa di hadapan Allah. Alhamdulillah. Maka lamun dosana mung teureun dihapus men saumur-umur. Jibruk-jibruk gadinya. Tapi alhamdulillah sadayana ngawa kerudung, kadang-kadang
upami ayeuna tah wih ka ditu komo ka Cipanas ka puncak Cianjur dimulai bendungan Cirata sok masih kene aya awewe dibobonceng dina motor bari make kutang hungkul teu sieun asup angin nauzu nepikeun kasok disinir ku barudak santri magening istri sing areling ayeuna mah loba maling lain maling baju samping maling nuluhureun pingping betul istri di zaman ayeuna anggon kabina-bina nurutan film India bujana kamana contoh istri nganggolek mong nganggo kaos nu sapotong bulu kelekna katemong nu kitu imana kosong contoh istri nganggo kolor menilogor nganggo kutang menilogor hulu susu anu nongho nauzu contoh istri nganggo rok nameni pondok naku mahamun bade jongkok nu molohok liang borok jisim abdi muningali eta istri katinggal ku aki-aki mantak ratu ulu ati istri kedah istiqomah turutan Dewi Fatimah min ahlil bait Rasulillah ti golongan ahli sunnah alhamdulillah doa anu kadua mudah-mudahan Allah ngabarokahkeun kana yuswa urang sadayana relatif singkat yuswa di dunia ibu tinggal yuswa Kangjeng Nabi 63 tahun sabara abad mantenang ngantunkeun urang sadayana tapi namikna masih kena dikenang akhlakul karimahna an dikenang ku urang sadayana teu aya picawadeun naon akhlak Rasulullah tah ieu yuswa anu barokah alhamdulillah sanajan hirup 100 tahun teu aya gunana lamun teu iman sanajan hirup 100 tahun teu aya gunana lamun teu taat sanajan hirup jadi kiai teu aya gunana lamun teu ikhlas sanajan hirup jadi pimpinan teu aya gunana